Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai urang neraskeun hanca dongeng ngaguar cariyos Sikulub dina episode Ratu Siluman Nagaweling Nagih Pati bagian anu kagenep. Ulah hilap aki nyuhunkeun pangrojongna ku cara nu suka bagikeun sareng di subscribe-nya eta deui loncengna sakantenan disadakeun. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Dina bagian kalima Sikulub diparengkeun amprok adu hareupan jeung Ratu Siluman Nagaweling, malah mah geus dertarung patutunggalan di tapel wates nagara siluman. Harita teh Sikulub geus saged deui. Peso balati dikepeul ku leungeun katuhu panonna melong ka kuda siluman anu harita nyemprung jauh labas milepas teu katahan tina awahing ku tarik narajang sabab Sikulub rikat nyingcet nyingkahan balai. Nenjo Sikulub pinter ngabalicet. Ratu Siluman Nagaweling kacida ambakeunana. Kuda dikenyed sakaligus, reg eureun awakna ngajaul bari disada. Seot muih mali ka Sikulub. Mata kuda jadi beureum sumuurung. Amarah Ratu Siluman kawas anu ngocor kana kuda. Tukung silila sebrut kuda siluman teh narajang. Tina awahing kutarik nepi ka ngahius ngadantangkeun angin. Sikulub anu geus taki-taki sakilat nyabetkeun peso balati ditojokeun kana suku kuda. Barasat aya cahaya matak serab. Tapi samemehkeun kana suku kuda, Ratu Siluman Nagaweling sakilat nyepret Sikulub ku cameti anu tungtung hurung. Hate Sikulub maningal lenyap bakat ku reuwas. Lep sirah ngelok. Plos tungtung cameti anu ngageburu hurung teh nyabet angin. Bareng jeung kitu kuda ngajaul ka luhur atuh panarajang Sikulub ge teu keuna kana sasaran. Kuda nyemprung deui milepas jauh. Ari Sikulub ngagereleng kagigir tapi teu talangke. Korejat hudang deui sarta taki-taki bisi musuh miheulaan narajang. Teu jauh tina taksiran. Kuda siluman teh lumpatna muih terus malik sarta narajang deui ka Sikulub. Tina sungutna ngabijilkeun seuneu mani ngabebela. Bareng jeung kitu Ratu Siluman muterkeun cameti luhureun sirahna tarik kawas kolecer. Tina awahing kutarik nepi ka ngaguruh seuneu ngagulung terus muih ngadeuketan ka Sikulub. Astagfirullahalazim. Nya bener ieu mah gagah siluman teh. Ceuk Sikulub bari mundur 2 lengkah. Dibarengan ku ngagerakeun peso balati, nyeak ti katuhu kakenca ngalah ka handap. Maksudna nyabet suku kuda. Terus balik deui dikepang ngalah ka luhur. Ditujukeun ka Ratu Siluman Nagaweling anu keur nyekel cameti seuneu. Watakna aya 2 sora awor ngajelegur. Balukar tina pabentarna kasakten Sikulub jeung kuda siluman sarta pabentarna kasakten Sikulub jeung Ratu Siluman Nagaweling. Sabada aya sora ngajelegur, kuda ngajaul, terus ngabangkieung bari disada bedas. Koleang, kebut, kuda ti beubet. Ratu Siluman Nagaweling kabantingkeun nepi ka ngagulitik sababaraha juralit. Ari Sikulub ngajengkang, bujurna ti teundeut tapi peso balati mah pageuh dicekel. Ngan leungeunna sing sireumeun malah mah asa koper nepi kana siku. Aduh, jadol teh. Sikulub ambek tapi katahan rek ngomong deui teu kedal sabab nenyo Ratu Siluman Nagaweling geus hudang deui sarta ngabedega nolak cangkeng matana semu hurung muraleng ka Sikulub. Ngan ari kudana mah ngagoler keneh can kuateun hudang deui kalah sesegor kawas anu sakarat. Menang sajongjongan mah simpe tapi tetep mata keung. Ari anu jadi sabab
Ratu Siluman Nagaweling rada lila murelang ka Sikulup. Kawas anu keur nyimplang eueuh hate Sikulup sarta naksir untung rugina lamun tarung diteruskeun atawa eureun. Ratu Siluman Nagaweling rumasa kasakten anu jadi andalanana teu teurak ka Sikulup mah. Biasana lamun manehna tarung tara aya anu kuat nadah panarajang kudana anu bisa nyebrotkeun seuneu tina sungutna. Ari Sikulup mah geus 2 kali ditarajang teh teu cece boncel, malah kalah ngalawan mata kimir. Buktina kudana nepi ka ngabangkieun sarta ngaguling. Nepi ka ayeuna can kuateun hudang deui. Pon kitu deui cameti saktina anu tungtungna bisa ngabijieulkeun seuneu ka Sikulup mah teu teurak. Kayak kieu mah aing kudu ati-ati ye. Kitu ceuk Ratu Nagaweling dina jero hatena. Ari matana tetep murelang ka Sikulup. Teu karasaeun leungeunna ngagilir-gilir gagang cameti. Sasat keur siap-siap rek dicepretkeun pikeun narajang Sikulup. Ari Sikulup nenyo musuhna cicing teh atoh. Manehna oge teu gerak, malah mah leuwih daria museurkeun perhatian ka musuhna bari sakalian ngumpulkeun tadaga. Ku kituna manua tina perhatian anu museur panenyo Sikulup leuwih awas kana kaayaan aslina. Teu kasamaran tinggal sarta henteu kabobodo tenyo. Harita oge atra pisan ka tenyo ku Sikulup, musuhna anu tadi ngawujud jiwa awewe gelis, ayeuna mah katenyona orai weling alias orai hideung. Petana memang matak pikasieuneun. Huluna anu make bakutat suleungeu, matana molotot semuhurung. Ari buntutna utak-utakan, kawas anu keur museurkeun tanaga rek dibabukeun pikeun narajang Sikulup. Jurik teh keur ngumpulkeun tanaga jigana rek narajang deui ka aing meureun. Baeu lah moal burung diladenan sia. Kitu cek Sikulup dina hatena. Paneuteup museur kana buntut orai. Da geus kataksir orai teh bakal narajang ku buntutna. Tapi teu ngalalaworakeun huluna, da bisa wae narajang ku 2 cara. Buntut ngababuk dibarengan ku hulu anu ngaburakeun peurah. Sanggeus mikir kitu, Sikulup ngarobah jurus. Peso balati diasupkeun kana endong terus singkil mageuhan iket. Bener taksiran Sikulup teh. Teu kungsi lila Ratu Siluman Nagaweling dina wujud orai asli hideung ngan sakilat ngababukeun buntutna lempeng kana sirah Sikulup rek nyasar kana puhut ceuli. Tapi seak kep ditewak ku Sikulup. Langsung diayun ka tukang. Hiuk blug digebotkeun kana lemah. Tetela orai teh kuat. Buringkal huluna malik sobrot ngutahkeun peurah kana beungeut Sikulup. Lep Sikulup ngelok jero tapi bari jeung ngayunkeun deui orai. Hiuk blug dibantingkeun sataker tanaga. Buringkal deui orai teh malikan. Sikulup rada kawalahan sabab kuda-kudana teu panceg, tapi rikat muterkeun orai luhureun sirahna, muih nepi ka ngahiung. Sanggeus sababaraha puteran dibantingkeun sataker tanaga kana batu gede. Hiuk kebut brah batu beulah, orai ngaburingkal deui, terus culeungeu sarta matana molotot ka Sikulup. Jeleg ngajangelek deui kawas tadi, wujud manusia sarta bisa ngomong. Hei, Kulup, meges ulah dituluikeun perang teh. Aing rumah saeleh. Pokna bari ngagulungkeun cameti, tapi matana tetep murelang ka Sikulup teu leupas tina kawaspadaan. Ya heug ari kitu mah, tapi sia kudu taluk ka aing, tembal Sikulup tandes. Keheula urusanana lain taluk jeung teu taluk, tapi aing bingung. Naon urusanana maneh make kudu ragot tarung jeung aing? Sabab antara maneh jeung aing asa eueuh urusan. Apan panggih oge karek ayeuna? Cing sok jawab heula. Nah kumaha ieu teh nu sabenerna? Kitu cek Ratu Siluman Nagaweling bari teu weleh neuteub ka Sikulup. Samemeh ku aing dijawab, jawab heula pertanyaan ti aing. Cek Sikulup tetep teu eleh geleng. Heug, sok, rek nanyakeun naon? Tembal Ratu Siluman Nagaweling. Katara leuwih sabar batan nu enggeus-enggeus. Naon urusanana
si badang jeung baladna ngaganggu kadulur aing. Kahiji pamajikanana disingsieunan, di imahna loba ora hideung. Kaduana salakina aya nu nyumputkeun bari nipu pamajikanana, sina ngagugulung tangkal cau. Tah kitu sok jawab. Ceuk si kulup, manehna teu weleh waspada, bisi siluman ngalicikan deui. Barang ditanya kitu, Ratu Siluman nagaweling narik napas jero bangun capek. Terus unggut-unggutan, kumanehna kahartieun. Pangna si kulup nepi karago tarung jeung manehna teh alatan hal eta. Teh lanan, ngaran maneh teh bener kulup? Pokna dari naker. Bener, ngaran aing kulup, jawab si kulup. Syukur, ayeuna mah aing beuki ngarti. Pangna maneh datang ka nagara aing teh pasti aya sababna. Sakumaha anu tadi ku maneh didadarkeun. Tah ayeuna aing rek ngajawab pananya maneh. Naon sababna pangna si badang jeung baladna ngepung imah manusa anu ngaran Marna. Kumaha? Mu asalna ieu kajadian, manusia anu ngaran Marna geus tega mergasa salaki aing nepi ka kapaehan. Tuh aya di karaton. Nepi ka ayeuna oge can eling-eling. Sirah salaki aing ampir bubuk nepi ka hese ngubaranana. Tah kulantaran kitu si Marna kudu tanggung jawab, kudu nyageurkeun deui salaki aing. Jadi hutang getih bayar getih, hutang pati bayar pati. Lamun salaki aing teu cager deui, si Marna sakulawarga rek diawut-awut ku aing. Tah kitu kulup. Ratu Siluman nagaweling ngadadarkeun sabab-musababna, pangna nepi ka aya kajadian patelakna antara manehna jeung si kulup. Barang ngadenge katerangan kitu, si kulup ngahulang mikir. Malah matarangna kerung, sabab aya anu can kaharti. Manehna inget kana katerangan ti Irah. Asa eueuh patula patalina jeung kajadian ieu. Irah ukur nyaritakeun kaayaan salakina ti mimiti balik usaha ngalauyun nepi ka danget harita. Akhirna pok nanya deui ka Ratu Siluman nagaweling. Syukur. Sia geus ngajentrekeun ka sang tukang ieu kajadian. Tapi aya keneh anu can kaharti ku aing. Nah kumaha mimitina? Maka aya kajadian salaki sia dipergasa ku Kang Marna. Ku aing rek dijentrekeun pisan. Aing teh sanyana mah keur panganten anyar. Salaki aing can lila aya di dieu. Dina hiji mangsa ngajak pangantenan di luar karaton. Nya init ka pasisian, lunta ka alam manusia. Tapi da masih keneh wilayah ka kawasan kerajaan nagaweling. Karek oge silih kaleng, geus aya anu ngaganggu. Hiji manusia nyatana si Marna tea. Tempat aing pangantenan diburak-barik, malah kalah nyarekan nitah indit. Aing nurut. Nya pindah ka tempat sejen, tapi diganggu deui bae. Pindah deui, diganggu deui. Sababaraha kali pindah, tapi tetep diganggu. Ya akhirna salaki aing beak kasabaranana. Terus ngalawan sarta kajadian tarung patutunggalan. Kan salaki aing ninggang di apes. Bobor karahayuan. Ditinggang sirahna ku batu, moal boa lamun ku aing teu kaburu dibawa lumpat mah tiwas di dinya keneh. Tah, kitu kulup. Oh, gitu. Duh, atuh hari kitu mah berat urusanana ye. Jadi, pangna Kang Marna dibawa teh, disandra ku sianya. Ceuk si kulup tetep kasar nyaritana. Ih lain disandra. Tapi dititah ngubaran, ngan teu bisaeun. Kalah ceurik, nya ku aing dipanjara. Sarta pamajikanana disiksa ku aing. Imana dikepung ku dia balad aing, sina ruksak batina. Tah, kitu. Ceuk Ratu Siluman nagaweling, nyaritana tetep tenang. Sabab geus eueuh wawanen ari kudu tarung jeung si kulup mah.
Ari dulur aing di Panyara mah nya moal bisa ngubaran atuh belegug. Sabab moal bisa hojah jeung moal bisa neangan ubar. Sidik eueuh gunana eta mah sarua we jeung nyiksa. Lamun kitu mah nya sia anu kudu tanggung jawab. Si kulup ambek ngadenge keterangan kitu teh. Tapi anu disentakna tetep we tenang sarta waspada pok deui ngajawab. Teu kitu. Apan pangna maneh datang ka dieu oge gara-gara si Marna dipanyara ku aing. Pan eta tah gunana teh. Syukur maneh datang. Sabab lamun si Marna teu becuseun, nya maneh anu kudu tanggung jawab. Tanggung jawab kumaha? Si kulup kerung. Panona mureleng ka Ratu Siluman gaweling. Nya maneh anu kudu nyageurkeun salaki aing. Tema Ratu Siluman. Teu bisa sagawayah kitu. Aing mah teu bisa nyageurkeun anu tatuparna sabab aing mah lain dukun. Nya teu nanaon bung mah ngan lamun si Marna jeung maneh teu bisa nyageurkeun megeus ulah nyieun karaman di dieu. Jig geura balik ulah milu campur kana urusan aing. Ceuk Ratu Siluman tenang naker, tapina ngandung panangtang. Ngadenge kitu si kulup ngahuleng heula mikir. Sabab Ratu Siluman teh jiga-jiga anu hese diajak badamina. Sikepna neugtreug jiga lindeuk tapi linghas. Geus panceg hatena pok ngomong deui daria. Mun kitu mah heug aing rek balik. Tapi dulur aing anu ngaran Marna rek dibawa. Sabab pangna aing ka dieu teh lain rek ngajak perang. Tapi rek mapageun Kang Marna. Tah kitu? Heug ku aing si Marna rek dipasrahkeun. Tapi salaki aing cageurkeun heula. Liwar. Ceuk aing oge teu bisa. Ceuk aing oge teu bisa mah kajeun. Jig bae geura balik. Tapi si Marna mah tetep moal dibikeun. Hei jurig, dengekeun sia. Kadiekeun Kang Marna, dibikeun syukur. Teu dibikeun rek dipaksa ku aing. Sok wani mah paksa. Kehed teh. Teu wani kunaon sia. Aing mah isuk wani, sore wani. Rek tarung di gunung, hayu. Rek perang di sagara, prak. Malah lamun sia hayang perang di Jomantara oge, ku aing mah moal burung diladenan. Orang ajar manusia haram jadah, sombong sia. Yeuh, rasakeun ku sia. Braja weling sewu, ajian para leluhur aing. Cacap omongan Ratu Siluman gaweling kitu. Les wujudna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Jeleg ngajanggelek, wujud orai hideung, gedena hampir sarua jeung puhu tangkal kalapa. Rupana hideung meles semu herang. Sisitna ting gurilap cahayaan. Huluna culeungge nyang hareup ka si kulup. Letahna lel-lelan, matana semu beureum mureleng ka si kulup. Sameme si kulup ngicep, hulu orai calawak. Geus kitu barasat aya kembang seuneu mancawura nyebrot ka si kulup. Gajleng si kulup loncat ka gigir. Atuh panarajang muncrat kana batu. Brah, purisat, batu belah terus pubuk mancawura. Ruhai semuhurung. Waduh, luar biasa kasakten jurig teh. Tapi si kulup tekebat ngomongna. Sabab sakilat buntut orai nyabet kana sirah si kulup. Tina awahing kutarik nepi ka ngaguru. Gajleng deui si kulup loncat. Plos, panarajang nyabet angin. Kalakai jeung batu anu bubuk tadi kasabet nepi ka rabeng ka Jomantara. Panarajang saterusna. Ratu Nagaweling tangah bari calawak, rubah naker. Sobrot tina sungutna kaluar sarupaning batu hideung anu baruleud kawas kaleci. Rabeng ka Jomantara dibarung ku sora anu seah ngaguru. Ya Allah, naon deui ieu teh? Ceuk si kulup dina hatena.
Kitu na teh leungeunna rikat nyokot peso balati tina endong. Tekung silila burubut batu hideung anu diburakeun ku naga teh ngahujanan si kulup. Barang antal kana lemah ting buringkal jadi orai hideung. Gedena rata kira-kira segede indung suku. Tapi mani uyek lobana tanpa wilangan. Kabeh kesit ting laleor muru ka si kulup. Si kulup tetap waspada. Sadar sapenuhna yen manehna teh keur aya di alam siluman. Bisa wae ieu teh ngan ukur kalangkang batin anu keur pakusut. Geus kitu inget kana papatah Aki Somad terus mapatkeun jampe pamake. Bismillah. Pokna hiuk bles nancebkeun balati kana taneuh nepi ka mebes kabeh iwal ti perahna. Kocak aya anu ngajerit dibarengan ku ngajulaeutna naga weling huluna tanggah ka langit. Awakna ngagulung terus buburingkalan muih kawas panggal. Muihna awak naga weling kawas kandung mahnit. Orai anu leutik tadi kaserot ku eta puteran naga weling nepi ka leungit kabeh sirna taya tapak-tapakna acan. Tekung silila les naga weling oge sirna teu ninggalkeun tapakna naon kaayaan kadadak simpe. Ngong aya sora tan katinggalan lalaunan tapi atra kadenge ku si kulup. Kolop aing rumasa eleh jajaten teu kuat ngayonan kasakten maneh. Tapi lain hartina taluk serah bongkokan sabab ieu urusan tacan rengse. Sarta simarna tetep moal dipasrahkeun satungtung salaki aing can cager mah. Lamun maneh bener satria dagoan di dieu. Aing rek menta tulung heula kanu jadi kolot. Jig rek menta tulung ka saha? Ku aing didagoan di dieu. Satungtung maksud tacan laksana, satungtung kang marna tacan kacangking, pikeun aing cadum munur pantrang mulang. Kitu ceuk si kulup tandes. Tetep teuneng ludeung, tegedag bulu salambar. Eueuh basa gimir atawa sebera hate, tekadna buleud, marna kudu kabawa kalayan salamet. Tekung silila, hiuk aya angin puyuh, muih teu jauh ti si kulup. Terus mumbul kaluhur ka Jomantara, jigana bae ngajajabkeun Ratu Siluman naga weling ka tempat luluhurna. Ari si kulup rikat tatan-tatan deui, singkil rek neruskeun lalampahan. Peso balati diasupkeun deui kana endong, iket di pageuhan. Geus kitu ganeuang leumpang mapai jalan gede anu ngabulungbung sasat aya di wilayah puseur kota nagara Siluman naga weling anu engkena berasna ka karaton. Cag urang tuna heula lalampahan si kulup anu keur lumampah ngajugjug ka karaton Siluman naga weling dina raraga neangan marna. Urang nyaritakeun heula lalampahan Ratu Siluman naga weling anu harita ngablesat ka Jomantara tumpak angin. Ngajugjug ka kolotna anu aya di basisir laut kidul, taya lian iwal ti nagara Siluman Rawa Onom, anu baheula kungsi patelak jeung si kulup, alatan siluman tetelo anu nyulik si Ohim teh. Kangaranan di alam siluman, lumampah teh beda jeung di alam manusia. Manakomo da ieu mah tumpak angin dibarung ku kasakten anu pinunjul. Atuh tekung silila oge geus nepi kanu dituju. Ratu Siluman naga weling nyirorot ka handap jelek nincak bumi sarta kebat lumampah muru ka karaton. Barang nepi ka lawang karaton, dua gulang-gulang anu ngajaga mundur salengkah bari tungkul hormat naker sabab geus apaleun yen anu datang teh kulawarga raja maranehna. Ari Ratu Siluman naga weling teu loba panengkah, kebat ka tempat merbayaksa hayang gurag jiru tepung jeung mitohana. Kasampak teh Raja Siluman Rawa Onom anu katelah Purwaselang teh keur sidengdang dina kursi karajaan. Dideuheusan ku para ponggawa, nenyop minantuna datang rusuh teh
mani curing hak pok nyarita bangun ngemu kahariwang. Bagja temen tah geuning datang. Puguh amateh ti tadi ngadaguan warta ti hidep. Kumaha aya anu rek ngubaran teh? Ari anu ditanya terusuh ngajawab sarta teu ninggalkeun tata krama. Brek deku terus nyembah, geus kitu kakara nyarita. Kaula nun Kangjeng Rama nyanggakeun sembah pangabaktos. Ditarima pisan. Ama geus teu sabar, hayang geura menang warta. Kumaha kaayaan salaki hidep? Ceuk Raja Siluman Purwaselang panonna neuteup ka minantuna. Awon anu kapiunjuk teu acan aya anu tiasa ngalandongan ama, nanging ari tarekah ama mah aya hasilna. Si kulup nyampeurkeun nanging ngaruksak ama. Tembal Siluman Nagaweling ngalaporkeun datangna si kulup. Oh nya syukur atuh ari kitu mah. Tapi ngaruksak kumaha? Cing sok bejakeun ka ama. Raja Siluman Rawa Onom heraneun, atuh jadi panasaran. Sumuhun, kieu anu dimaksud ngaruksak teh ama? Teu talangke darekdek Ratu Siluman Nagaweling ngadadarkeun naon rupa anu geus kajadian di nagarana. Lengkep sakumaha anu dilaporkeun ku para ponggawana ti mimiti perang jeung si kulup di imah marna nepi kadanget harita dicaritakeun sajalantrahna eueuh anu kaliwat. Tah kitu kaula nun ama? Ratu Siluman Nagaweling mungkas caritaanana. Atuh barang ngadenge keterangan kitu, Raja Siluman Rawa Onom anu katelah Purwaselang teh ngahulang. Breh kabayangkeun deui mangsa-mangsa anu geus kaliwat, basa nagarana kadatangan ku si kulup, kabeh eueuh anu wani ngelehkeun kaasup manehna. Sanggeus teger hatena, pok nyarita deui anca. Sugan teh moal kitu kajadianana Nyai. Tapi keun bae da geus jadi kanyataan. Urang sanghareupan babarengan. Da ayeuna mah ku ama kabeh geus kaharti. Tah kulantaran kitu ayeuna mah ulah matak jadi ceurik balilihan sarta ulah matak gering pikir. Hayu urang tandang makalangan babarengan sabab kasusah hidep nya kasusah ama keneh. Kitu ceuk Raja Purwaselang kawilang wijaksana sabab manehna geus apal kana adat jeung pasipatan si kulup. Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan putra dalam ngaraos regreg ari kitu mah ama. Nanging kumaha nyapi petaeun salajengna? Ratu Siluman Nagaweling bungaheun. Hatena teger jeung gede harepan. Sabab tetela mitohana surti tu kudu manehna anu wakca anu rek dipuntangan tulung teh geus hideng sorangan rek mantuan. Ayeuna hidep reureuh heula, ari ama rek tatahar. Saterusna urang miang ka nagara hidep. Unyuk sumah ama, hatur nuhun. Geus kitu mah teu loba deui anu dicatur. Ratu Siluman Nagaweling jeung mitohana tatan-tatan rek nyang hareupan si kulup. Sanyana Raja Siluman Rawa Onom teu pati panceg hatena ari kudu perang deui jeung si kulup mah. Sabab geus nyaho kana kasaktianana. Tapi pikeun nulungan nu jadi anak, kapaksa init marangan Siluman Nagaweling. Cag tunda heula. Urang malikan heula ka tukang. Nyaritakeun deui si kulup anu tadi katunda. Harita teh si kulup geus nepi ka pakarangan karaton Siluman Nagaweling. Reg ngaraneg bari teu weleh waspada. Panonna raratreret nitenan kaayaan sabudeureun eta tempat. Batu, jukut, tatangkalan jeung wawangunan nepi ka bubuk leutikna sakur anu kaciri mah dititenan.
Ari sabab si kulup geus loba pangalamanana. Di negara siluman mah kalakai oge bisa ngadadak salin jinis jadi sato anu pikasieun. Serem kieu karaton teh, ceuk si kulup dina hatena. Terus maju deui lalaunan bari teu weleh waspada. Keur jongjon kitu, torojol aya 2 ponggawa nyampeurkeun. Awakna gagah sembada marawa pakarang perang. Duanana laleumpang gancang ngadeuketan ka si kulup. Barang geus nepi, duanana ngabedega ngahalangan pijalaneun. Manah horeng anu duaan teh si Badang jeung si Badeng. Ari si kulup rag eureun lempangna panon melong kanu duaan. Badang, Badeng. Rek naraon deui sia teh ha? Haling nyingkah. Ulah ngahalangan pijalaneun aing. Ceuk si kulup. Saeutik oge teu gimir, malah mah kalah ambek asa dikagokan lempangna. Pok si Badang ngajawab. Kulup, aing duaan teu niat ngahalangan. Ngan aing keur mancen gawe ieu. Sabab aing katalian ku janji rek satia ka ratu nepi ka pati. Oh, kitu. Alus pisan eta janji teh. Tapi naon pancen sia? Cing sok bejakeun. Naon? Ceuk si kulup beuki wani. Ari panonna rutret ka si Badang jeung ka si Badeng. Aing duaan kudu ngajaga karaton. Sing saha wae ulah aya nu wani ka jero. Ratu teu ngidinan. Da aing mah teu hayang asup ka karaton, eueuh urusan. Datang ka dieu teh rek mapageun Kang Marna. Jadi maneh duaan ulah sieun. Aing mah moal mergasa teu pupuguh. Tapi maneh duaan kudu nurut ka aing. Mun teu nurut, nya wayahna rek disate sia ku aing. Gebeg si Badang jeung si Badeng ngarenjag. Malah si Badeng mah nepi ka mundur salengkah. Beungeutna sepa sabab geus apal yen si kulup teh lain manusa samanea. Saharita kacipta jeung kabayangkeun lamun manehna disate ku si kulup. Daging disiksik, terus ditiir, terus dibeuleum dibulak-balik luhureun arang anu ruhai. Bari digeberan ku hihid. Kabayang deui kajadian anu aneh. Digeberan teh lain matak tiis, tapi kalah beuki panas sabab ruhak tambah ruhai. Geus kitu dihuapkeun, ditambul teu disanguan, atau bujurna mani rerempodan. Kacida sieuna ku si kulup. Cenah. Si Badeng ngaberi gidig, atuh si Badang heraneun, terus ngareret bari nanya. Ari sia kunaon Badeng? Sieun disate Kang. Kacipta daging urang disiksik di keuretan, terus ditiiran, ditojo sakeurut-sakeurut. Ieu mani geus karasa ngejeletotna kana bujur. Si Badeng ngaberi gidig deui. Atuh ngadenge kitu mah si Badang oge kapangaruhan. Terus nguringis, ret ka si kulup bari ngomong daria. Kulup, poma aing duaan ulah disate. Aing hayang kene hirup. Tapi kudu nurut ka aing. Nurut kumaha? Tuduhkeun. Di mana Kang Marna ayana? Di mana? Gebeg si Badang jeung si Badeng ngarenjag deui bakat kureuwas. Atuh dititah kitu mah sarua we jeung disate. Sabab pasti Ratu Siluman Nagaweling bakal budal amarahna. Leuwih parna batang disate, boa diduruk hirup-hirup. Ampun kulup, aing teu sanggup. Tema si Badang bari kekereucuman bakat ku sieun. Si kulup teu ngomong deui, ku siwal ngabijiekeun pesabalati. Panonna mureleng ka si Badang, atuh puguh si Badang jeung si Badeng beuki soak. Huntu noroktok beungeutna sepa, tuurna nyorodcod jajantungna ratug tutunggulan. Nenyo si kulup nyekel peso teh, breh kabayangkeun daging maranehna disate. Jawab sia,
Mending disate atau mending nuduhkeun Kang Marna? Si Badang jeung si Badeng teu ngajawab. Brek duanana deku bakat ku sieun nepi ka ngompol ngihan maneh. Awakna ngedeg-deg. Ujang Nyai waktosna parantos seep. Rupina dinten ieu mah sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha nasib si Badang jeung si Badeng salajengna? Kumaha ketak si kulup dina ngayonan balad siluman naga weling? Antos terasna cariyos si kulup dina episode Ratu Siluman Naga Weling Nagih Pati bagian anu ka-7. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.